sekalian, kali ini Ceidar mau berkunjung ke rumahnya salah seorang artis pop Sunda legendaris, ya, Mama Bungsu Bandung. Kita akan ke Sumedang, tepatnya di Sumedang Bayan namanya itu. Pokoknya kita ke Sumedang, ke rumahnya Mama Bungsu Bandung yang sedang berulang tahun. Kita ngobrol-ngobrol di sana, ya. Kita nanya-nanya seputar ulang tahun dan seputar Mama Bungsu Bandung sih. Hiha. Hiha, gitu ya. Ya, pokoknya ikutin perjalanan Ceidar, ya. Kali ini mau berkunjung ke yang berulang tahun, Mama Bungsu Bandung. Hiha, ucu, minantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina sonten ieu panginten ibu-ibu parantos hadir ke sadayana. Kita sudah hadir, saya berada di kediamannya, yaitu adalah seorang Bungsu Bandung. Bebe. Diam, ini lagi ini. Oh, Ceidar teh yang kesana di. Tidak boleh merewong. Enggak, Ceidar nggak ada tungguin lagi, yang ditungguin nggak ada. Tidak ada. Benar. Ya. Ya udah tuh gini, saya turutin aja suara barangnya saya. Lihat harusnya dari mana. Lah ini. Nanti dulu mama di sini dulu, tenang. Nanti mamangan. Ngobrol-ngobrol. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Udah, sok terusin, Ceidar. Aduh. Ya kita ngobrol. Kebetulan kita berada di kediamannya Mama Bungsu Bandung. Siapa yang tidak tahu dan tidak kenal dengan Mama Bungsu Bandung, salah seorang selebriti dari Bandung. Sumedang. Di Bandung. Sumedang. Aslinat acan terang, tadi dia orang ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya, kemudian hari ini ada apa? Saya berkunjung ke kediamannya Mama Bungsu Bandung. Wilujeng Mama, selamat sami-sami Ceidar. Alhamdulillah, maaf Mama, abdi tumorojok tanpa harapan. Nuhun abi bingat tanpa tanding Mama Bungsu. Iya. Tanpa tanding. Kasukingan Ceidar hatur nuhun pisannya itu. Sami-sami. Saya itu mudah-mudahan dibalas ka Allah. Amin minantu. Ieu teh aya acara naon da? Sidik Mama mah nikah henteu, nikahkeun atos putra atos nalari ka. Teras deui upami nyepitan da atos. Bapak di dempesan. Bapak ya rek gitu. Entong. Nikah Kang Use. Ieu teh aya acara naon Mama di dieu? Ngararumpul para seniman di Bandung, di Sumedang, Cimahi, pokoknya ngararumpul kita ieu naon. Ieu teh kaleresan. Kan Mama keseur anakna, Ceidarnya seur pun anak. Jadi tingawitan WBB pusat, dugi ka WBB terus ka SBB. SBB teh dugi ka sabaraha, dugi ka 80 SBB. SBB teh sekolah wanita SBB. Sanes ucu Ceidar. Jadi SBB teh singkatan tina Seni Sunda Wargi. Seni Sunda Wargi Bungsu Bandung. Oh. Berarti di dia teh lagi ngumpul wargi-wargina Mama Bungsu Bandung. Iya, mohon. Nah, iya Mama Bungsu Bandung ujug di dia. Ah, ini jadi ngararempel mah. Sakantenan ulang tahun. Upami WBB mah wargi Bungsu Bandung. Jadi dia terus sabaraha kan anu di pupuhan ku Mama Bungsu anu di asuh ku Aki Lenghoy. Oh, Aki Lenghoy. Sareng Kang Kuse, panggilan aya namanya Ceidar oge, ya mohon atuh. Itu budak Mary, Teh Ayu Lokasetra, Pak pokoknya ieu sadayana anak Mama. Anak Mama da pernah bikin ninggal Mama duet jeung anak Mama. Ya, Daun Puspa. Ya, Daun Puspa. Alhamdulillah meledaknya laguna. Nya, meledak. Anak mama mah tadi KB jadi anak kana tuluy. Tadi baik berusut 100.000. Benur. Tuh kan dibeli apa tuh anak Mama. Ieu teh sakantenan sareng ulang tahun Mama. Oh, Mama Bungsu itu kelahirannya pas peringatan Hari Pahlawan. Betul. Sementara Mama Bungsu adalah pahlawan Seni Sunda. Pahlawan seni Sunda. Timimiti segede kieu pas kana nyanyi lagu Sunda. Ayeuna teh ulang tahun anu kasabaraha? Keur rantong lah jeung 28. Oh, Mama teh elah. Tuh geus 58 tahun. Nomor 28. 58. Dua.
2. Abi tadi tinggal di Bolu. Cinggalut. Dina Boluna Cidar abi ninggal 28. Henteu Mana jeung abi? sok tinggal ayeuna itu. Nyamanya 28 nya mah. Oh, 28. 28. Balikeun. Entong atuh mah tong bolak-balik. Kareng nikah teh berarti Pasangan. Pasangan. Mama. Masa Roning Pak emang tadi pasangan. Mama jantan pelaku seni. Eta cek mama resep atau resep suka atau kurang suka. Suka duka. Mimiti. Suka duka. Da awal mah teu Lain akang atuh. Ojo. Ya mama teh panginten suka duka itu. Da baheula mah mamanya ieu mere tip ka anak-anak mama sadayana nya. Jadi mama mah kabeh tip teh dibere ku mama hiji ewang. Tip recording. Jadi supaya maju, supaya langgeng sakarna, supaya langgeng dipikar resepna, supaya seueur anak-anak daya mendengar gitu. Jadi tapi kieu mama biasana mah kan kami seorang artis selebriti naik jadi umum ka batur teh sieun kasaingan ku batur teh. Mama video ngumpul anak-anak nu kana nyanyi. Justru mama jadi budak teh lamun aya anu ieu punya ciri khas. Sok dikembangkan itu ciri khas Neng, pasti bakal muncul. Nah, itu mama. Bahkan ada mah klip lagi disarengan ku mama. Aduh, tak kudu cingoban juga mau bungsulahnya. Tidak pamrih mama. Ulah. Aya kana duitkeun ka ayeuna mah. Ayeuna ge ka mama sampai ka kieu cenah. Ih, cenah beri daek, cenah duet jeung sahawe cenah. Ih, nah ada mama. Itu semuanya para seniman anak mama. Jeung da mama nu penting. Nu penting. Betul mah. Sejauh ini begini mah kadang-kadang masih kena aya nu nu kakarek nyanyi belajar nyanyi. Anu aya yang lumarengan batur mungsin kasaingan. Ka mama teh termasuk ayeuna pun anak teh Ayu, Dokter Puspita, Pahajiwan, Kang Dodi, pokoknya mah geus sababar hijinya. Alhamdulillah. Nah, tapi kada sing laras pamulina. Laras sana gitu ya. Ayeuna budak termeri tas lebat antrian. Popol limaya pada tas lebat antrian. Bagus. Tapi kalah mamana cek teh ieu bade hayang ulang tahun heula, mamana hayangna teh suka-suka teh janten jeung anak-anak mama teh lubar lah gitu. Pingin birthday heula gitu. Gitu, hayang lubar. Luprak gitu tengah lari. Bahasa Inggris birthday. Bahasa mana? Suka happy birthday. Gitu kan nama saya gitu nya. Ayahnya besok sekali deh. Happy birthday to you. Ulang tahun, wilujeng tepang tahun mama. Mama cing sehat cing nyaman. Saterasna. Atuh ieu mah ieu. Kadek atoder nih. Dina suasana COVID-19. Aya pengaruhna teu ka mama? Woi, agung pisan. Alhamdulillah ya Allah, Gusti menipu ku pangaruhna gede pisan. Cuman mama misalnya seminggu dari panggung 5 ya. 5. Paling seketik lah 3 wae mah masuk. Aya. Ayo nama ya Allah, cepari basa-basa bulan hoyong 4 ya hoyong 5 menit. Mana nutup kalangnya apa anu rongos kalangnya kan? Mundur deui. Kadugi ka ayeuna ya. DP nama milik ya mah. Tapi karunya tapi urang teh punya perasaan namanya. Lain DPD mama aya 20 panggung terus di lunasan. Di Maret, April, Mei sapan sasinya. Eta tara-tara biasana mama di DP ya setengahna ieu mah. Mama lunasan. Ya Allah, tapi mah diuikeun aya eta tuh mama tidak bisa diuikeun eta mah sudah. Tapi aya nu saleh kieu. Mama keun we di mana ke? Cenah mama ke urang etang deui. Da ieu mah teu lepat mama, teu lepat abdi saha atuh nu lepat Bapak si Covid. Nya teh hari Bapak Pak. Nya. Sabaraha acara nu mundur di ngawitan Covid. Di ngawitan Januari anu tersebut pisan di paling 20 acara. Paling ayeuna paling kalanangan dari lagi ngapain? Lah mundur palingan menuju pisan cooh tuh. Calon pangantena di Jepang. Diundurkeun deui.
Allah. Terus kencang otos 5 kali diulur. 5 kali diulur. Aya nu dirancang manyar maksa we ka kieu. Mama, cenah abi teh calon minantu abi teh polisi. Abi RW mah nya abi rek nyontohan teh bener cenah kitu. Nya tuh wios bapak tempat mama teh lepat. Tapi alhamdulillah dugi ka ayeuna teu acan aya nu nyuwun. Saya teh aya acara mama di rancang manyar di pinggir kali ya acara naon? Di pinggir kali. Yang di pinggir jembatan itu ya. Oh, eta mah. Ibu hajat teh ibu Oh, hajat. Jonathan. Gitu Hajat si aja. Neng. Iya Neng Ria. Tante Tapi di pinggir kali dah. Ya iya itu emang kan ibunya di Lebetnya Neng Ria. Oh iya Iya, salah. Tuh, itu salah nu kina ada. oh gitu. Hah? Itu kan majikan oh. Kampung Kurma. Tapi da ayeuna ge dukanya dasan di atasan. Langsung di apal. Saha nu bade daftar kan Tapi da kabita abi oge mah. Jadi mah, kira sakedong halo dah he. Kira. Closing lah sekedap. Mah harapan mama kanggo para seniman. Para Sekedap. Harapan mama kanggo para seniwati. Muhajah Hidar. Ulah bosen belajar, ulah bosen berkarya, maju terus pantang mundur seni Sunda pada usaha lamun teu kurang di Semangat kan? semangat. Tetap semangat terus. Kalau mau nya maju terus pantang mundur. Pokoknya mah sampai benang sikina. Tah ini mah geus karaos sikina teh. Dia kacaletot tah. Mimi cucu. Eta teh Mimi teh nyusu. Hatur nuhun mama wilujeng tepang tahun wilujeng milang kalah. Amin, nuhun doana nuhun kasupkeun. Mudah-mudahan acaranya ngagolontor deui. Lewat sesi ayeuna mah maruka deui. Kopi teh geura arwin. Geura arwin si kopi teh geura barubar gitu. Si corona mulih ka jati mulang ka acara. Juk gitu geura baralik. Karunya para seniman, karunya para tukang rias, karunya para pengusaha, ujung di balang angkut dodo. Aya urang nyanyi lagu nu tadi berete. Dina ngantungan dia kanggo mama bungsu Bandung. Sakitu nu kapiatur hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday to you. Happy birthday.